kembali pelajaran di kelas 10 IPA. Abdi bari nyaritakeun tentang sasakalan nanti. Sasakalan nanti. Putri Pujang Mantri ngaraos kebetak cari karaton. Kumaha tuh da geuning pelajaran teh asa kebak karingkal. Pasukan Isa muwuh langsung tuan Malila bari ka pusar daya. Kajurung ku karasa keaman, Putri Pujang Mantri ngalemet angkat di karaton. Init sepinu disusi, kuku nuturkeun indung suku bae. Init sepinu kuku we di karaton guyur, itu ieu silih tanya, kamana ari nyari Putri? Lantaran aya nu kakang. Aya nu bisa ngawalong kawalan datala. Ukur duka jeung kabare, Sang Prabu nimbalan dua senapati pikeun milari Putri Pujang Mantri. Najan teu apapun kamananya Inggit, senapati teh teu bisa bakal. Leos Inggit tinggal ke negara, susuganan nya Putri kapendak deui cek timbalan ratu. Kudu dipaksa balik meuli. Geus aya mingguna rumangkah, dua senapati teh nepi ka hiji pasir tetenjoan ti lebah dina plung-plung kadeukeut ka dieu. Komo kalebak mah awas pisan keur kitu kacida maranehna bungahna. Bumeh di padataran lebakan pasir katembung aya nu leumpang katelawan jasa panilih kana dandanan atur dedek pangatekna sidik pisan eta teh Putri Pujang Mantri. Kumaha pilakuan urang senapati nu ngolot nanya. Urang babagi tugasnya tembal senapati nu leuwih kolot. Akan rek turun kalebak bogat Putri bingung datar. Ari air yang ke pasir belah kaler bogat didinya da geuning kadaratna maju ngaler. Mangga saya kitu. Walon senapati ngora bari Inggit, senapati nu saurang deui turun kalebak bogat Putri bingung datar. Barang frog pasaran Putri ngajengkok da apas ka senapati. "Teh ka mana Andika?" saurna. Daun timbalan abdi teh diutus ku Gusti Ratu kedah milari salira. Saurna enggal geura meuli, Gusti Ratu parantos kalintang ka mana. "Tunjukkeun, kula moal mulang, jeung geura balik." Walon Putri tanes pisan, senapati teu eleh kitu bae, manehna keukeuh ngajak mulih ka Putri Pujang Mantri. Tapi Putri ge tageun dina pamedeganana carekna moal balik teh. Teu beunang diongget-ongget lantaran senapati maksa bae. Putri nyarios kieu, "Heug bae kula balik. Asal Andika bisa ngalehkeun kula. Sok geura ketukeun pangabisa Andika," saurna. Najan ngarasa raga kudu ngalawan Putri, senapati teu bisa nolak. Ongkoh manehna bakal cilaka lamun teu hasil mawa balik teh. Atuh geur bae, galungan di padataran uplok teh kebonan kaki pemuda tegalan munggah empap sakagaleui tulu tarung di lapisan jogolna teh da geuning Putri teh pohara saktina. Bentukna senapati eleh jajaten, manehna numpara teu walak aya, ngajoprak lebah susukan. Bari nyerahkeun Putri nu angkat ngaler, senapati ngarendeng awas narita ka diri pribadi ka cida wirangna kaula pikeun pangeling-eling. Mujurna lamun teu ieu tempat di ngaranna Nampuyak, tapi kakiwari eta tempat teh nalah kampung Nampuyak. Ari Putri ngingki ngaler bari bendung, angkatna oge bari nginsatkeun sinjang. Ari rarai cangkulum asem ngomong amarah. Eta sababna nepi ka ayeuna ge urang dinya mah teu bisa nyarita lemes. Teweleh heras jeung tegeg kawas nu ngambek. Barang nepi ka sisi walungan, Putri geus leler bendina. Jorojoy aya manah kalai siram, terus bae ka walungan. Pokojayan dinu rada jero, teukup hanteu lelepanana ragrag ical ka bawah cai. Atuh tasiram teh Putri teu mapai-mapai walungan kahilirkeun. Neangan lelepanana teh nepi ka kiwari eta walungan langka batu gedena. Ukur batu laletik bae, batu gedena mah geus dipiceunan. Sabot Putri milari lelepan teh. Kapendak mah henteu Putri teras angkat duka ka mana. Sakitu teh abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.